Nurutkeun panalungtikan, ngaran kesenian nu hirup di Tatar Sunda teh loba nate nyokot tina akronim atawa singkatan. Nya. Contohna ye, So. Lapidut singkatan tina lawak, kacapi jeung dangdut. Doger Ya. singkatan teh ngadog-dog anu beger, ngadog-dogan anu beger. Ya. Nah, tarling gitar jeung suling. Nah, Ari Tardan awan coba. Kakarak ngade ngeuy Ari Tardan naonnya singkatan anak kela. Teu apal. Nah, Tardan teh kapanjanganna tina gitar jeung munding edan. Jeruk mangga pada jeruk Garut ya asli asak tina tangkana sanes asak karbitan ya mah dijamin kareueut pokona mah kareueut. Tahu mangga pada ya tahu Sumedang tahu dijamin pelem. Jeruk kabita hayang pisan ningali tahu komo kumerot ngan edas mun meuli dua-duana teu boga jang mongkos balik. Kek. Ari ieu tukang naon kita tadi teu nawar-nawarkeun? Mang, bicara naon, Mang? Tahu rasa jeruk jam. Oh, meser atuh sakantong. Kuring mah spesialis tendangan bebas. Geus aya puluhan gol nu asup tina tendangan bebas kuring. Ari kuring mah spesialis gol indah. Komo kuring spesialis gol penalti ari didinya naon? Hari kuring mah spesialis gol bunuh diri. Kalau saya tentara Amerika, waktu zaman perang Vietnam, eta kabeh tentara Vietcong ditembakkan ke saya sorangan. Wah, saya masih Rambo we. Nah, komo saya tentara Israel di Palestina, pasukan yang melempar batu itu, saya tembak satu persatu. Semua habis sama saya. Dun, tempo ye urang meuli ieu ye. Halus kan? Gantungan kunci. Kela, jang naon bro eta teh bro? Jangan anak saya. Lamun anak saya nanya, dijawab ku saya. Papa baru pulang sekolah di ITB. Lamun anak dinya nanya, "Pah, di ITB teh naon?" Institut Teknologi Bandung. Nah, ayeuna kieu amun anak didinya nanya kalau institut itu apa, naon sok? Institut, Ari cek maneh naon? Aduh, piraku poho pan aya laguna. Kumaha? Institut daun sampe, sanu hitut eta nu ngambek. Sidang dimulai. Ayeuna kuring rek nanya, saha ngaran teh? Aduh, Pak, izin. Teu kudu era-era atuh. Pok we sebutkeun, saha ngaran teh? Sumuhun, Pak. Nami abdi teh izin, Pak. Nah ditanya ngaran teh make jeung era. Pok sebutkeun, saha ngaran teh? Aduh, Pak, wantun sumpah. Nami abdi teh izin, Pak. Geus pok deui era. Maneh teh rek ngaheureukeun dewek, ha? Eta ari Bapak Hakim make jeung ambek-ambekan segala. Pan tadi teh Bapak naros ka abdi, saha ngaran abdi. Ku abdi teh diwaler, izin. Dan memang nami abdi teh izin. Lengkap nama Isin Surisin Sutarma Wijaya Sutisna. Reka mana atuh Mang? Kita tadi hulang-hulang wae. Reka rumah sakit itu. Tapi jalan poho deui. Bingung teuing atuh Mang. Cicing gerak Mang teh di tengah jalan, engke oge tepi ke rumah sakit gerak. Nah, bisa gitu, Jang. Apaan ke Mang katabrak tuluy diantarkeun ke rumah sakit. Di, ayeuna jam sabaraha? Aduh, teuing atuh saya teu boga jam. Eta sugan dina TV jam sabaraha? TV na ge rusak. Kumaha atuh ieu teh? Cik setel radio sugan aya. Radio na ge aya nu maok. Jadi kumaha atuh jam sabaraha ayeuna? Gampang, tinggal ieu. Woi, gandeng woi. Geus penting ya. Geus jam 1 penting. Teu sopan sia. Tuh kan, jam 1 cek urang oge. Neng, kumaha lamun urang nyewa kamar hotel yuk?
Akang tos teu kiat ya Neng. Ah mangawai atuh Kang. Kunci atuh Neng pantona. Kieu ku Neng dikuncikeun. Kumaha pami jendela oge ditutupnya Nengnya? Oh nya atuh Kang ku Neng ditutupannya. Neng, langkung saya mah orang pereman wae yuk lampuna. Mangga atuh Kang. Neng, ayo atuh Neng ayeuna mah kana luhur ranjang Neng. Nya atuh Kang urang dina luhur ranjang. Neng mah kumaha akang we. Tapi kumaha pami orang teh dilebet simbut wae yuk. Hayu akang kasep. Tuh Neng, tingali sayanya aja makang biasa urung dina tempat poeknya Neng. Tadi aya nu ngalangkung ka dieu, Pak. Kumaha deg-deganana, Cep? Awakna pendek, begang, kira-kira beratna 200 kg, Pak. Keke. Ari Cep kumaha? Maknya awakna penek begang beratna 200 kilo. Ari Bapak, apanan jelema gelo, Pak? Aduh, kumahanya gening jurig teh alim ngalih tia bumi teh. Teras kedah kumaha atuh abi sakeluarga teh. Kieu weh, wayahna we ngelehan. Bapak sakeluarga anu kedah ngalih tia bumi. Nanaonan atuh kuring ngenang anjeun. Saatnya Canggih God. Lis, kersa teu ka bioskop sareng Akang. Sararangek teuing ka bioskop sareng akang. Paling oge barang lampu bioskop pareum. Panangan terus bae ngopepang kawas nu palit. Moal atuh Is, isin atuh. Apan urang teh nu nonton teh tukangeun urang teh nu ningalikeun. Hayu atuh, urang buru-buru mios atuh yuk. Ame tiasa kengeng tempat pang tukangna. Din, kadia Din. Aya naon, Mang? Urang tata rucingan ayeuna mah. Sok atuh. Berat mana kapas jeung berit? Nya berat belit atuh. Si Mang mah Udin mah jagoan tah ayeuna ge Udin nanya ka Mang. Ari besi 1 kilo jeung kapas 1 kilo, lamun ninggang suku nyeri mana, Mang? Nya nyeri besi atuh Din. Salah atuh, Mang. Nyeri naon atuh? Nya nyeri suku atuh, Mang. Daniel, Naon, Jack? boga duit teh? Teu boga saperak-perak acan. Karunya uing mah ka maneh Nil. Nah, karunya kunaon gitu, Jack? Karunya weh, kusabab teu boga duit saperak-perak acan. Jadi weh teu bisa mangmeulikeun uing ngerokok sabatang-batang acan. Mangga Kang, proyek kaset naon? Nining Maida, Darso, Peter Pan, Doel Sumbang, Sheila on Seven, atanapi naon sok? Abdi mah periogi kaset Sheila on Majid, sareng kaset karaokena ceramah Agim, nemawi ayan teh di dieu nya. Barudak, Iya, Bu Guru. ari nuntut ilmu teh kewajiban saha? Nah kewajiban ibu atau maneh? Maneh. Gelis, pemajikan Akang teh bade nikah deui. Kengeng teu? Oh papa sayang, mangga teh teuing pami matak bahagia ka papah mah. Rela mamah mah sok we pah. Mama teu keberatan pisan mah. Kaberatan kumaha ari papa, mangga we pah. Mung aya 3 syarat. Syaratna naon wae mah? Nu kahiji, papa teh kudu sayang, cinta, ngalindungin, ngabing-bing ka mama. Muhun. Nu kadua, papa teh kudu bersikap adil ka istri-istri papa engke. Muhun. Terus ari nu katilu naon mah? Langkahan heula mayat aing. Pak, pangyanakeun
Tarjun, sok sia, geus biji kebiasaan teu matu teh. Lain molor sia, jam sakieu can sare ngadon nita bapa sorangan deui. Atuh pa pangyanakeun cai hayang je haus. Nah, ari si laing budak teh dikepret sia ku aing, bener-bener nurus tunjung. Pak, naon deui? Nya upami Bapak bade ngepret abi ka dieu, punten atuh Pak sakantenan pangyanakeun cai nya.